Ripuh geuningan euy digawe teh ya, hayang boga duit, hayang boga dahareun, hayang boga pakeun teh nya. Karasa geuning ayeuna mah ku urang hayang barang dahar, hayang boga duit, hayang boga naon teh kudu capek heula, kudu ripuh heula. Teu cara baheula keur leutik ka kolot teh padu menta weh. Sakedeung menta duit hayang jajan, sakedeung menta duit hayang baju anyar, hayang ulin teh hayang naon teh. Kadang lamun kolotna keur teu mere, keur teu bogaeun duit meureun urang teh sok ngadat, sok leweh, sok adat-adatan, sok ambek-ambekan. Heueuh nya sok kararitu sok saha nu rumasa ngaraku we ulah kudu era-era. Da ieu malin kalakuan batur nyaritakeun ge kalakuan diri sorangan, heueuh karasa ku urang baheula. Keur leutik lamun kolot teu mere duit yang jajan teh sok leweh, da sok adat-adatan, sok rungsing. Teu badis we jiga barudak ayeuna karasa ku urang oge. Boga budak mun aya kahayang heg urang keur teu boga, sok leweh, sok rungsing urang nya baheula teh kitu. Sok saha jelamana anu teu pernah ngalaman kitu, kecuali meureunan jalma anu balaleunghar kolotna meureunan nya anu teu kakurangan duit, pasti meureun moal ngarasakeun rungsing, da pasti menta dibere, pasti menta dibere. Hai urang mah anu terlahir da di keluarga anu biasa-biasa, kolot teh tarasa umur-umurna boga duit. Jadi anger we giliran mun aya kahayang teh tara pukpek, tara begitu menta dibere, sok anger urang teh sok ngadat heula. Lain ngabubuka aib sorangan, da ieu mah geus puguh nya kagorengan sorangan. Bari oge mal nanaon, heueuh meureunan lamun nyaritakeun kalakuan urang sorangan mah ulah soteh nyaritakeun kalakuan gorengna batur eta mah bisi piomongeun, bisi matak pi non pi paseaeun gitu. Heueuh lah ieu teh caritana mah keur istirahat. Ngadadak weul heula dina galang tas ngored tingali. Geus leunang ayeuna mah sawareh encan tapi ge ari beres kabeh mah. Keneh jang isuk ayeuna mah arek muru balik, arek muru MBG soalna ek aja MBG cenah ayeuna teh.